sama aku bantuannya. Ulah neng, ulah bantuan neng mah. Baik. Mau aku masaknya pakai suruh wae, emang lu gas? Gas na oge dijual ke bapak neng. Ini muris sedang gas-gas oge. Ya pira aku gas dijualan wae ku bapak. Tuker masaknya tidak dibere gas. Muris bapak mana mah. Setelah non dijual lah. Ngomong nama jualan online. Ayo jadi lima di online pun. Ah bea perabotan atuh naon ge. Tahan itu. Neng, balik we lah. Enak yuk. Masih jeung belum si Jeffrey mah ieu ge. Naon ge? Aya naon? Ya, Ece, ari si Jeffrey ka mana wae sok aya ka imah tara. Balik. Oh, teu nyawa Haji. Ti isuk teu balik-balik da, balik. Aing heran da. Ka laki sia masih. Boro-boro wah Haji, urang ge heran. Heuh, ku aing ditugaskeun jadi jawara aing. Laporana aing. Emang tara balik ka sia aing. Geus lilang setara balik. Ari si Kiwan tara ka sianya. Tara. Kamari ka aing geus meta kasbonan di wae si Jeffrey mah. Teu bebeja, ka urang teu bebeja. Nah, aing mah kata kitu. Jeffrey teh. Ieu mah amanat we si Haji. Lamun si Jeffrey balik, amprokan Haji gitu nya. Heeh, ka dibejakeun. Bejakan mana? Aya informasi mah ieu dibayar utang teh ka Haji mah. 2,5 miliar. Eta duit kabeh Ji. Daun tablok. Ya, cik kitu we nya. Wajar baliknya. Hayu sok moal. Ji salah Ji, eta mah ka benang kebo Ji, balik teh. Ayo neng, ayo neng. Tidur geus lalieur Ci. Neng. Guger. Siapa kasada? Ah? Neng, tuh tingali. Bapak mana karasa? Kasada mau sia? Kasada mau? Ah? Jual ku aing sia. Saep obatna meureun. Yeuh. Pangmeserkeun eta, obat cacing nya. Jeung bapak maneh. Jepri kita kabina-bina teuing sih. Naon sih, Ci? Tadi si Haji neangan, cenah duitnya dipake. Kusaha? Kumana duitnya dipake cenah? Ira ampun si Haji Ira. Tadi di ditu we keur ngalasuluh. Di sawah. Di sawah. Ketika kau nampak si Haji mah. Oh, ngomongna mah kudu amplok di jalan cenah. Jalan mana? Di tengah gue ayeuna. Ulah ka imahna amanatna mah tadi. Oh, ulah ka mana? Ulaheun. Aya di lapangan berarti si Haji. Gas kieu Ci. Aing ngana ka si Haji nya. Heuncuk ampokan weh. Wayahna ye sia. Latih lah manuk aing, sina nyada. Heeh. Lamun aing balik manuk teu nyada, siana ku yang sina nyada di luar kenteng. Heeh. Kade eta. Heeh.